Nyon nyon si malaki nyon nyon katuhu nyon kakenca nyon kaluhur nyon kakadap nyon si malaki nyon. Ye abi teh ye aya maksudnya anggang di teang. Terus oke jauh di junjung apa maksudnya ka dieu ka Mahidar teh. Elak mau nyebut emak atuh naon atuh? Sus atau sus. Naonnya? Ya, mi udah abi teh ieu teh. Tong mami tante. Tante masih setengah. Naminya dipanggil tante. Sus atuh sus. Mun tante mah beda. Geus naon we jelas. Jadi araya naon ieu teh? Ari abi mah hoyong tehnya gaduh ka hoyong tehnya beri usaha mobil. Ya jual we. Heuh can payu keneh. Atuh menta di sampe lamun hayang payu ngajual mobil meuli sabaraha harita? Oh, meuli mah 75 juta. Jual 25 juta. Payu. Nya pasti payu pan meuli sabaraha 75. Jual 25 juta payu udah sampai. Oh, heeh. Atuh rugi meureunana. Urusan rugi nu penting mah kajual we mobil. Kapan hayang dijualnya? Nah, Mah kabeli ieu mah atuh meureunana asa. Kan abi mah hayang ngajual mobil teh hayang kabeli ieu mah. Curhat sih curhat. Kajual mobil hayang mahal ya. Mobil teh tulisanna teh naon? MOTIL. MOTIL nate modal init-initan suku urang ka mana bae urang init. Ona orang akan segan ketika melihat kita naik mobil. B. Barang bawa karena mobil mah leuwih loba ti barang bawa karena motor. Hitung-hitunganna nah untung atawa rugi lamun urang ke eta make mobil. Terus karena luar biasa lamun tina mobil urang eta bakal ngadatangkeun usaha. Amin. Terus luar biasa. Kajual mah eta mobil itu mahal. Urang sih jual mahalnya. Waktu meta cai. Balik kuliah. Di jampe dibura. Nah, iya tuh mah atuh naon. Oh, daerah daya mah ieu mah tebeukeun nu cai ngarang mah ieu we. Oh, jadi supaya modern harga oke naik. Hargana supaya modern. Jadi cai lagi ku cai ieu Modern berasa. Tes. Hutan. Oh. Pas hutan dengek. Onyon si malaki nyon. Onyon si malaki nyon. Nyon ti kenca, nyon ti katuhu. Nyon ti kenca, nyon ti katuhu. Nyon ti luhur, nyon ti hanap. Nyon ti luhur, nyon ti hanap. Onyon si malaki nyon. Onyon si malaki nyon. Ujara beda. Onyon si malaki nyon. Kan maksudna teh katuhu kudu datang di katuhu rek meuli. Datang nu dikencar di luhur. Datang di hanap oke. Ulah sok apa tuna sok. Entong kudu di Onyon si malaki nyon. Ah, ieu salah ieu natang ke baju moal ieu tah. Diresap diasupkeun kana pikiran. Ieu teh kudu bari kahareup. Kahareup fokus. Ieu tah. Onyon. Tah bari ka dieu tah. Olah-olah. Pas nyon ka kenca. Oh, sok apalkeun. Onyon si malaki nyon. Terus mandi aduh nyon ka kenca nyon katuhu. Nyon katuhu. Onyon kakadap. Onyon si malaki nyon. Diupkeun. Tuh geus dimantel eta kudu saban erek sare. Di dawangkeun 4.444 subuh. Beuki kieu. Bari kituannya
beli si Capek capek asal payung mah. nya atuh Ayo teh. eta teh mantra ngaranna mantra Simalakinyon. Oh, mantra si malakin si kurang kudunya pokoknya. 4.344 Harap diuyuh ieu teh. lain diuyuh Di rumah. ieu teh pan penting tanya ieu mah kana tarangkeun Oh, saeutik. Saeutik kamu katakan nyon Oh, dijamin eta teh. Ieu aya kaluwihan. Naon Ieu aya kaluwihan lamun boga salah. Nya Bisa ganti salah. Oh, lah. Ternyata diganti. malam Jumat. Kan ieu teh ada lobaan karena ieu karena nya salamun apalnya direk gawe jeung salaki. Nya keset. Oh, eta teh. Salaki bakalan mamang udah jadi keset. Aduh, ya Allah, Gusti. Nanti Terus air mobil apa yuk? Mobil sarua we kitu. Mobilnya bawa heula ka jalan ngolecer mobilna. Kudu ngalecet. Jalan ka jalan mana? Jalan ngolecer teh kumaha? Perempatan. Oh, perempatan. Pan di tengah. Urang make payung. Oh, Ari maca eta mantra eta Panjang-panjang si malakinya. sakeun kana mobilna. Oh, si malakinyon. Banyurkeun itu nya. Banyak dan ari abi kumaha ya? Gembrong sireum kan banyu. Mobil teh ieu amis. Atuh ieu amis aya kulaan dipake di rumah Jumat pasti keset. Oh. Eta ieu namanya. Ieu mungkin. Itu mana? Oh. Ari abi hayang kan jodoh kumaha sih? Oh. Oke. Jodoh. Jodoh teh hurufna teh J O D O. J na teh jaminan hirup tuaan. Ayo. Oh, nah orang mana bae nu penting bakal nyaah ka urang. Kahide. D nah duit entong jadi pikiran nu penting urang rumah tangga heula. Aduh. Oh, Oma. Oh, nah orang bakal simpati ke urang lamun make onyon-onyon. Oh, onyon deui. Aduh, siga nama mantra eta teh mujana pisan Jarang. nya. Cing eta teh kumaha jodoh abi ieu teh nu datangna ti kulon, ti wetan, ti jero, ti kaler. Oke. Di pelang bola kumaha rokok. Mana pada mah be pantes. Udah. Iya gara-gara menyana ka dieu. Eta nu menyan didinya bawa ka dieu. Ada nyana cara saya Sepul. Sepul menyan sepul. Ai jodoh abi kira-kira ieu teh Panjang jauh kene. oh jauh kene, jauh kene. Sepul menyan dong. Mama Menyan bawa. iya jadi menyana. Oh iya, Mak. Menyan udah tahu. Lalu Itu bawa menyan bawanya eta menyan. Cekelan heula itu di menyan. sekolah Bisa dicopot ku Mak. Atas mah aya deui. Iya. Boleh kapengkar. Heeh, full beresin deh itunya. Terus ai itu aya pasien nu di mana deh itu. Eta di Gunung Halu. Gunung Halu aya kene. Aya kene. Bali. Dua. Terus anu di mana di pasien? Anu ti Cisalak. Cisalak itu kita tinggal di belah dia di dia. Belah dia. Pasien nu di Cisalak. Enggak sengaja mah di dia. kayak maju terus dan hal aja jodoh abi Karena pasien itu sabari hiji deh. Aya opat deui. Opat Ti Cisalak 2, di Gunung Halu 2. Kalau dua Cisalak dua. Itu di Parungkong abenya. oh di Parungkong Tungguan gitunya yang ke jalan genep isu-isu. Bisa dilakukan ini. Atuh aku mau ditu mah boleh komeh heula teu buat yang mencret. Cecebok mana mah. buat cing mah ya kumaha ieu jodoh abi Jodoh teh panjang kene. Jadi dilakukan hartina. Namun hayang tereh boga jodoh. Sok teangan ini. oh nah ini Nu penting pan jodoh urang mah. oh Nya. Penting liangan. Nu penting liangan. Tai geus saha? Biasa Geus saha si. dia? Si Bibi. Oh si Bibi. Si Bibi 4. Wah. Kan si Bibi kan perjalanan. Si Bibi di mana dia dia balik ayeuna digawe. Oh digawe. Oh, pan itu aya Tadi belanja. Anu rek ngajuru maragian kan. Si Anu rek ngajuru. Si Bibi 4 ieu teh. Oh si Bibi. Asli nama ieu urang Gunung Halu sarua. Bibi 4. Nah, di dieu teh diajar kana naon ayeuna diajar kana marajian. Si Bibi teu katingali beungeutna si Bibi. Bibi teu katingali. Ah. Bibi Itu rada. paraji teh mending geulis sih. oh Da paraji modern nya Paraji modern. 2020. Ieu mah khusus ku abdi dikaluarkeun paraji mah khusus keur marajian darah. oh jadaran Terus ngalairkeun nu kadua katilu mah terus Darah ya. ai darah teh Usaha. kumaha darah darah kakarek ngalahiran. oh malah
kakarami dieukeun gitu. Ini dia dah sabena si bi balik heula. Oh, rek marajian kakarami geus barasa beuteung. Ampura. Eceung anu umur dibere 50 juta keur bekel maksudnya Itu naon abi mah jeugna lah. Ih, ngaru-ngaru kumaha Mang Haji. Oh, Pak Haji mah. Ya Pak Haji atuh kumaha ciri-ciri abi teh jodoh teh nu kumaha? Mah kumaha nya rek marajian nya. rek balik heula ieu. Heeh, rek marajian. Ciri-ciri Coneng rek ka mana dia Coneng? Coneng, aduh coneng. Coneng kasih dieu. Coneng, yuk, ari ieu saha coneng teh? Tah ieu mah. Ieu mah Paraji. Paraji deui wae. Paraji Yunatan. Abi mah geus. Paraji halus. Nya mesin orang hayang disunatan kan ieu. Ieu coneng ari itu cah saha? Si Dede. Ai mana Dede atuh? Dede. Si ieu saha deui? Dede. Dede emas. Dede emas ya. Dede. Jadi ieu balik enak. Marajian sunatanan gitu aya. Sunatan wae. Abi dulu sunatan oge di parajian. Nya, maksudnya aya mah paragi nyunatan gitu marajian. Alam nih coe. Ai kamari nyunatan umur 50 tahun kumaha eta? Ada lihat teh kitu kumaha. Cakialnya, cakial. Rada cakial. Rada ngerod. Bekel ngawayan dibere 100 juta. Alhamdulillah. Wah, aku abi mah gitu. Heula dua mas. Haji. Heeh. Mangga. Tah ieu. Ieu dari ieu naon? Ieu di dieu teh manehna bisa keluar ke belajar. Belajar naon? Kita belajar jadi paranormal. Nah, si eta saha ujang aya dina kamera? Sarua dibere 75 juta bawa baliknya. Wah, teu sawios atuh mi bager teh nya cari hati-hati di jalan. biasa oge 205 atuh haji an. Ada nya? Assalamualaikum. Beas 5 karung bawanya. Siap. Siap Haji. Alhamdulillah ya. Digawe di abdi mah ada alahan. Anyang agung Udah mah Apa aja itu si malakinya. penting nama hayang tere jodoh amalkeun si malakinya. Abi oge sarua. Apa keuni? Bareng cok. Bareng. Onyon si malaki nyon katuhu nyon kakenca nyon kaluhur nyon kahandap onyon si malaki nyon. Si eta mah teh dibere cai. Oh, dibere cai. Sedotanana mana? Oh, sedotanana kuselang. Kayana jampeana kumaha haji Nah, geus diieukeun arab. si ikrar. Abi Nuhun Pak Haji. Lamun hasil ka dieu deui nya. Atur nuhun, Atur Haji. Aduh, abi teh minta bawa amplop nih. Naon dimudian segala ya. Ada kerja sama saya. Ya Pak Haji. Bi Adi. Abi di payungnya oh siap. Ya, Oh, siap. kalau bisa sepanjangnya ininya mohon Sekali datang 20 juta tuh ngablok telepon bisa. Tak itu jangan lupa onyon si malaki nyon mantra onyon si malaki nyon katuh nyon kakencang kaluhur nyon kahanap onyon si malaki. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Cek Cek.